Bismillahirrahmanirrahim. Staf manager. Kemon, langsung ngarut barisan. Dan menurut Kemon, Mak. Tulis deh. Mereka dulu kuliah beresan. Buku hari geus dibaca. Coba ambil bae. Kemon. Areman coba lancu. Ya geus kurang. Geus mah miskin, boros dia. Oh, Pak Kemon. Mangga calik. Selamat pagi, Pak. Kira-kira iraha Pak Kemon bisa gawe di dieu? Hah? Gawe, Pak. Kan wawancara gitu can, Pak. Jadi kieu Pak Kemon. Sebenarnya di tiap sudut kantor ieu dipasang CCTV. Jadi kabeh gerak-gerik karyawan eta di dieu terpantau jelas. Kami merhatikan Pak Kemon ngawadahan runta, ngaberesan buku, maleman listrik anu henteu perlu. Bagus eta. Eta mah kebiasaan abi Pak di imah, jadi geus terbiasa. Kieu Pak Kemon. Perusahaan kami ieu melakukan penilaian kana karyawan ditempo dina karajinan jeung tanggung jawabna. Jadi selamat, Pak Kemon diterima jadi OB.